Jimkanu Islam saban taun tur mukalaf puasa bulan Ramadan. Jadi jumlah syarat wajib siam opat. Hiji Islam akal balik sareng kuat. Hari fardu sareng rukun siam opat. Hari rukun kahijinya eta kuat. Kaduana nangtukeun niat puasa. Saban peuting poe isuk rek puasa. Rek nekanan puasa fardu Ramadan atawa nekanan anu dinadarkeun. Katiluna nahan tina dahar leueut, tina jima, tina utang kadelepat. Opat nyaho mimiti jeung panungtungan, ulah niat jeung buka satabrang-tabrang. Wajib kanu Islam ngalaksanakeun puasa dina saban-saban taun. Berarti teu wajib ngalaksanakeun puasa ka anu lain agama Islam. Salian ti Islam teh mukalaf baleg tur boga akal. Geus baleg boga akal. Berarti mun teu baleg can wajib puasana. Oge lamun teu hideng atawa gelo teu wajib puasana. Jadi wajib puasa sote hideng, teu gelo, sarta geus baleg. Wajib ngalaksanakeun puasa dina bulan suci Ramadan. Jadi jumlah syarat wajib siam teh aya opat. Hiji Islam, dua akal, katilu baleg, kaopat kuat. Hari fardu sareng rukun siam opat. Anu kahiji nyaeta niat. Niat ti peuting. Kaduana nangtukeun niat puasa dina waktu peuting. Yen isuk teh rek ngalaksanakeun puasa. Eta niatna nawaitu shauma godin an adai fardu syahri Ramadan lillahi ta'ala. Salajengna nangtukeun dina niat teh salian ti saban-saban peuting rek ngalaksanakeun puasa dina poe esuk, rek ngalaksanakeun puasa Ramadan. Jadi nganiatan rek ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan atawa nganiatan puasa anu dinadarkeun gitu. Katiluna nahan tina pirang-pirang kadaharan sareng leueuteun, ulah barang dahar jeung ulah ngaleueut, ulah dahar jeung ulah nginum, sarta nahan tina nyaeta mensri ang oge nahan utah pa nyamiti jeung tunggung puasa ti mimit biji pajar sidik nepi ka suruh panon poe ulah buka ngarah katerbang tabrang gitu teu puguh waktuna. Can suruh panon poe mah ulah waka buka gitu.
Anu ngabatalkeun puasa aya 10 nyaeta kahijina nyaeta aya anu nepi kana beuteung nya tangtuna ke anu galibna biasa asup kana baham barang dahar lah jeung inum tapi kaasup kana beuteung najan leutik eta bendanana teh datnana teh gitu sarta dihaja ngahaja-haja aya barang anu didahar sarta ngahaja nepi ka asup kana beuteung atau kajero tikoro jeung sirah kajero tikoro tangga dia jeung sirah batal eta aya aen dat anu asup kana beuteung kana tikoro kana sirah henteu bata neureut ciduh nu bersih kulantaran ku berjalanna ciduh teu kudu diciduh-ciduh dipicen teu naon-naon ditelag-tetak bata puasana tapi lamun eta ciduhna bersih jeung teu batal asup aen kana beuteung teu dihaja atawa dipaksa wah ieu mah dipaksa pokona lamun teu dahar bakal dibunuh bakal dikadek jadi nyalametkeun urang bisa dikadek tina akibat dipaksa bener-bener dipaksa lain lada ngabadamian gitu karena urang ngabela nyawa dahar we cenah geus tamat mah barang dahar engke puasa deui gitu sabab eta mah dipaksa bener-bener dipaksa sareng teu bata kebul pangayakan tipung gitu aya nu keur ngayak tipung terus kasih ngrep ke kebunna gitu teu bata tah puasana jeung katalanjuran cai kana irung lamun teu banget kitu dina kekemunna gitu ada kitu mah da teu kahaja tapi lamun mani bener-bener nyingreupna ngahaja-haja loba malah ngahaja hayang subuh nginum tina irung geus puguh eta mah batal gitu jadi nyingreupna teh sawajarna gitu dua hukna artina ngasupkeun ubar tina salah sahijina kubu dubur batal atau ngasupkeun tungtung ramo kana kubu dubur dina waktu istinja ada beberes dina qodoil hajat atawa istinja bebersih masing bisa pisan urang ngaraksana gitu katiluna ngahaja-haja utah tur eling anu dimaksud ngahaja utah teh seperti kieu geus puguh urang tumpak mobil teh sok utah sok heureuh tapi keukeuh padahal geus apa teh eta sarua jeung ngahaja atawa sok sering dicontohan di dinya teh aya bangke lamun urang ngamu bangke pasti utah keukeuh bae urang ngaliwat ka dinya gitu padahal dibajaan ku batur gitu ngalawan ulah ka dinya kapan maneh sok utah lamun ngamu bangke keukeuh ngaliwat ka palebah dinya teh eta kaya dihaja utahna batal eta puasana kaya ngahaja utah gitu salajengna opat wati ngahaja-haja liwat hasapa wati lah sapatemon ngahaja salaki jeung pamajikan ti beurang gitu. 5 ngaluarkeun mani gitu kumaha bae carana dihaja ngaluarkeun mani eta batal puasana salajengna
nipas nyata getih isti sabada ngajuru. Salajengna head isti ari pameugeut mah tara head. 8 edan gelo gitu, ujug-ujug teu hideung we teu eling eta batal puasana. Terus murtad, naudzubillah, murtad teh nya murtad ucapan seperti aya bahasa ngahalalkeun anu haram, ngaharamkeun anu halal, atawa nya jalma kaluar tina Islam, murtad eta batal puasana. Kasapuluh ngajuru gitu, ngajuru isti ngajuru. Tah eta nu matak ngabatalkeun kana puasa aya 10. Kade urang sing ngapal sabab lamun teu apal kadupa kata perkara itu nya kitu bakal batal puasana. Ari anu sunat dina bab puasa eta suur hiji geus yakin surupna mata poe gancang buka ta sunatna. Lamun geus yakin surupna panen poe gagancangan buka matak sok disebutna ge takjil gitu, gagancangan puasa. Lamun mangmang kana surup jeung acana panen poe tunggukeun ulah kabuka di mangmang. Tapi keyakinanana mata poe teh mata atanapi panen poe teh surup tuluy buka supaya puasa cukup teu mawe di mana-mana geus yakin panen poe geus surup sunat kagancangan buka. Lamun aya korma sunat hukumna ku korma nya amis-amis lah. Jadi pasunatan teh buka teh kudu amis. Nya mun teu aya mah nu amis, teu aya korma ku cai we lah. Ku cai herang gitu. Salajengna sunat ngahirkeun saur. Ulah mani jam 12 saur. Tapi ulah nepi ka mangmang dina saurna gitu maksudna ulah mangmang ieu masih keneh kanyak henteu gitu. Nya lamun ayeuna subuh 4:30 langkung 5 menit gitu. Imsak teh 4:30 kirang 5 menit. Jadi tina imsak kana subuh teh 10 menit. Nya jam 4 gitu. Jam 4 saurna. Salajengna ulah ngomongkeun nu ala kaya ngupat, ngadu-ngadu, lampah celah. Sareng sunat nyulayaan kahayangna syahwat urang sinareng hawa nafsuna. Sareng sunat lamun boga hadas gede kudu adus ti peuting samemeh datangna atanapi bijieuna panen poe. Sareng sunat maca Quran gitu. Sunat maca Quran teh beurangna ngadua. Sareng sabada buka puasa teh ngadua sareng sunat singeur gitu. Sareng sunat ngalobakeun kasayan gitu. Ngalobakeun kasayan sareng nyegah tina lampah-lampah kasesatan gitu dina bulan puasa.
Wallahu a'lam bishawab.